Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina siang ieu pepenak deui sareng anu nuju viral ieu teh. Di mana ieu di Cilacap? Sanes. Ya saya Rapa. Rafa di mana? Cibojong Loa. Bojongloa. Ya saya Indra Babakan. di Babakan. Mantap. Saacaan ngobrol meh lancar, ngalir dan sejahtera. Ya orang ieu air perdamaian ya. Berdamai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kumaha sana? Enak kok. Iya, tikoro ceket da. Ceket. Ceket. Tapi mudah-mudahan ku ieuna cing ngagoloyor obrolanana. Ke asa aya nu kurang ieu teh. Tadi teh asa ningali si cepotnya. Gorowan coba. Pot. Aya deui ning. Hey, my brother. Halo. Kamana wae pot? Kemana wae? Ke kota. Geus lila kakarak pendak deui ayeuna nya. Geus baru minggu deh ya. Papanggih deui biasana kan hampir setiap minggu nya, saminggu sekali Iya dong. ieu ngonten. Ya. Tapi ayeuna mah meureun cepotna keur sibuknya. Lain urang mah teu sibuk, Pak. Urang gitu. Urang teu sibuk urang mah. Tah. Si tangkurak so sibuk pisan teh kene. Tah, ya aya balad-balad alurang, aya Rapa jeung ya Indra. Kenalan lah atuh pot. Ya. Siap. Oh, Indra. Indra. Heeh. Jadi ngajanya urang ngobrol rileks, kamana karep ieu mah. Caritana mengenal ya pot mengenal masa-masa remaja. kela. Kita asa kenal beungeut nah. No iya Nempo di mana kitu ieu teh? di TikToknya. Tapi dulu orang eta na status WA ya. Tah. Aya da kapanggih. Viralnya. Nah, Di JJ-keun teh ning ieu nadanya. oh. Padahal postingkeun ceuk urang mah areueuh kawani nya eta budak ngorang kieu mah. Kacau. Rapa jeung Indra nyapotnya. Cepot jeung urang duaan. Jadi ngahaja urang teh ngahadirkeun Rapa jeung Indra teh hayang nyaho gitu kan. Urang jeung maneh geus melewati masa-masa ngora nyapotnya. Geus kolot Nah, baheula emang ngarasa pisan gitu nya. Ari keur zaman-zaman ngora mah hayang neangan jati diri, neangan identitas gitu. Heeh. Tah. Anu karasa ku Rapa, urang rek nanya ka Rapanya pot. sok santai we. Anu karasa ku Rapa masa-masa muda teh neangan jati dirina dengan cara naon wae Rap? Ini gitu we. Lalajo bokep. Itu. Aduh naon euy. Sia bisa sewa. Aing nyaho geus magrib aing nyaho ieu mah. Pernah lalajo bokep teu? Pernah. Nah, hiji cenah. Gat pernah teu? Pernah. Nah. Kenyahoan ku indungna pandit. Sek. Heeh. Cek maneh pot. Maneh oge sok kan baheula lalajo nu kalaritu. Beda zaman urang mah can hayangan aya filmna. Tah, nah PCD-nya. Heeh. Heeh. Kabuki. Bari jeung naon ngaranna teh? Kudu susulumputan. Susulumputan. Ai pas muka panto teh kolot ningalieun nya. Tah urang mah baheula sok disumputkeun sela-sela celana tah. Heeh. Si PCD-na teh. Salempak. Disumputkeun salempak da bakal kanyahoan. Kumaha atuh sok Cenah. meuli komik-komik kar itu aing baheula. Heeh. Cenah cek indung maneh teh naon solempak eta melendung gitu cenah. Aing ngomongna hamil. Hamil. Bir. Heeh. Eta salah satuna. Cek maneh wajar teu pot lamun misalna hal-hal nu kalaritu terjadi di budak ngora ayeuna.
wajar teu wajarnya wajar wae aya zaman ayeuna mah di zaman teknologi nu leuwih canggih gitunya. Lebih gampang mendapatkan video-video yang seperti itu gitu menurut urang mah gitu. Nah, di perbandingan jeung zaman baheula jeung ayeuna mah kan baheula mah di tukang kaset teh kudu susulumputan pan bahkan kasetna ge teu katingali di pasaran teh. Nya. Kakak disumput-sumput kudu nanya heula ka si amangna aya teh padahal si amang teh pernah nonton di dinya teh. Benar. Zaman ayeuna beda tinggal teangan nakrom Kapanggi. Ai Nah, YouTube geus loba ieu. Ari zaman baheula mah kan hal-hal nu kalar itu teh bener-bener ieu pisan pot asa transaksi narkoba lah ibaratna teh nya susulumputan pisan. Ayeuna mah kan kitu. Tapi abi teu nyalahkeun nu ulah soten jadi kacanduan. Nu geus mah geus. Cukup nyaho nya geus gitu. Panasaran maranehna geus naon namina teh terpuaskan gitu. Nafsuna. Jadi aya sisi baik jeung burukna lamun misalnya disalahgunakeun nepikeun ka kecanduan kan aya orang teh anu tipena teh hayang terus-terusan lamun teu lalajo sakali teu lalajo sapoe aya nu kurang ulah nepikeun ka kitu. Tapi kan zaman ayeuna mah dengan hal-hal anu lain dengan cara marayan bola gitu. Apa naon we aktivitas di rumah? Layangan main bola. Tah, mending kene kitu. Ini gitunya, jadi waktu teh teu karasa burit, geus burit ngararaji. Kan gitunya zaman alurang baheula ge. Jadi ulah nepikeun ka naon nya? Ku ayeuna HP urang ngarasa kieu pot. Ari anu jauh ngarasa deket, ai anu pagigir-gigir ngobrol-ngobrol masing-masing nyerong HP we gitu. Tapi da ku ayeuna ngadulang layangan, main bola, santena sosialisasi alurang teh tetap terjaga. Naon namina teh gotong royong budaya saling baur dengan orang lain oge bisa tercapai. Aya adot naon wae ulin Main bola, Pak. main bola osok Sok. Bisa. bisa halus gitu nama. Ronaldo. Tah cita-cita rek jadi Ronaldo, Messi tuh, Pak. Messi. Naon? Messi. Zaman urang mah sok main PS pot ya. Main PS bisa. Bisa. Ya, ayeuna urang nakalna remaja we. Kayak urang pilih bahwa eta teh salah atau bener maraneh anu nyarimpulkeun. Coba zaman baheula urang lamun misalnya mencari identitas diri teh hayang ku cara-cara negatif. Karena hayang boga ngaran gitu pot. Urang teh hayang terkenal, hayang dikenal ku orang lain dengan cara-cara misalnya teh gelut jeung batur. Kasus ka ruang BK gitu. Ari Rapa sebagai proses pendewasaan diri jeung adot kumahaan wae. Nah, diteke geus si Cepot. Pernah ka ruang BK? Pernah, Pak. Iya. Pernah. Tah. Kumaha barudak teh ongkos sakola tapi ke ruang BK. Tapi teu naon nya jadi guru BK aya Ya gawe. tah. Goblok. Heeh. Ya dengekeun guru BK emang aya gawe Indonesia nahan era Dipanggil. dipanggil. Kolot pernah dipanggil ke sekolah? Nah. Maneh? Pernah. Benar. Kumaha tah saenggeus dipanggil teh karunya apa penasaran keneh hayang naon dia masalah nu can dijieun gitu. Ya atuh. Karunya. Goblok kan nama jieu. Karunya era. Coba lamun misalnya setelah melakukan kesalahan anu aya di pikiran maraneh naon wae sieun teu naek. Sieun dikaluarkeun. Sieun teh dikaluarkeun guru. Sieun ku guru di Cirian. Tah, Pernah dibaudan teu ku guru. itu pernah. Nya. Ganti muka pan. Benar. Tapi anu geus mah geus teu naon. Ayeuna teh keur menggaung-gaungkan naon namina teh kamari kan aya seminar ulah nepikeun ka bullying gitu pot. Ulah nepikeun ka naon namina teh jeung sesama bapak aduh goblok deh. Macok euy. Jeung sesama babaturan teh ulah saling ngahina nya pot nya. Nya nya. Ai kamari aya polisi kan ieu. Oh, pantesan atuh. Nya masalah eta teh ya Gara-gara masalah eta kan ngomong.
kieu pot bully teh aya verbal aya fisik. Verbal mah secara lisan, misalnya ulah nepikeun ka ngahina fisik orang lain, Tah eta sino lebih menyakitkan mah eta. ulah ngahina orang tua, coba naon deui coba yang termasuk bully secara verbal. Tong nyakitin teman tong Nya. hoyo. Ku omongan urang, koyokan kolot kan eta pamalit. Lamun misalnya fisik, secara fisik mah kan kontak fisik. Ceuk Indra naon wae tah. Gelut. Gelut Pak. Gelut neungeul batur karunya kan. Batur diteungeulan. Bisa mau. Bisa wae. Terus misalnya teh aya nu ngambuli nyiwitan orang lain. Apalagi nepikeun ka ngagaplok orang lain. Nginum siapa? Hah? Sok nginum lah. Geus. Moal aduh. Ya si Adot ya bau ieu bau jigong. Oh jengkol. Coba ulik deui. Kenakalan anu dirasa ku maraneh aya jeung pernah ningali babaturan maraneh ngalakukeun naon wae tah. Boga maneh ge pot? Oi, Boga ieu geus baim. si Baim. Bener. Oh ieu baju can dicuci sia mah. Iraha. Teuing di zaman Amarta keneh heuh. Naon wae tah? Mencoba-coba masa-masa remaja, masa mencoba neangan jati diri. Sia aja dogo. Atuh aing dah yang nginum goblok. Aing mah so sweet nya. So sweet. Seger. Doner. Siap. Tenang urang ge ngaralinum sok ngaralinum. Sok. Ip, yang nginum hayang atuh. Coba naon wae. Hayang neangan jati diri teh dengan cara naon wae maraneh ngalakukeun. Nah, Ngarokok udut tah. nya. Memotoran, Memotoran. naon deui coba. Bedah ieu, geunah. Aya geus itu. Enggak, tuna. Naon deui coba. Hayang dikenal orang lain. Komo hayang dikenal ku awewe anu dipikah hayang namanya potnya. Dan menurut urang mah aya awewe na sarwana kitu mah. Nya bisa wae terjadi, tapi aya wae kan awewe nu impil naon sih sok jago, Sok jago. Iya. Naon sih udud. Da lain ulah sih sabenerna mah efekna maraneh teh kan can bisa usahanya pot. Oh lah, ngagawekeun irung bapak. Nya. Gaya-gaya kur sesaat hungkul. Coba Goreng ngaran. cek rapa nu karasa di masa-masa remaja teh naon tah ayeuna teh? Nah, Kocok. wah, itu Balik. Coba gelut. gelut hayang Ah, nunjukkeun jati diri, hayang diakui ku orang lain, hayang terkenal. Lamun cek Adot hayang terkenal teh kudu kumaha tah? Anu saat ini walaupun salah gitu. Kudu di sekolah. Ngerokok Pak. Rokok. Para order. Kan zaman-zaman ayeuna mah emang mencari jati dirinya dengan cara dipanggil BKT kan aya nu ieu pot aya nu ngarasa dirina bangga. Tapi menurut urang mah nya aya hayang ngabanggakeun indung arurang, bapak arurang. Terutama guru arurang, orang sorangan gitu. Bisa henteu jadi budak pinter gitu. Nya. Nya ai bodoh-bodohna maneh ai adabna alus mah bakal dihargaan ku guru Tah, eta. bapak ge. Apanan ilmu teh leuwih luhur adab kan. Nya. Ilmu teh. Ada peribahasa adab di atas ilmu. Nah, eta Jadi nu pangluhur-luhurna lain nu pinter tapi nu alus akhlakna. adab. Ya, sopan ka sesama, sopan ka saluhureun, hormat ka guru. Kitu nya potnya. Percuma pinter ai adabna goreng mah. Nya, contohna loba nu korupsi. Heeh. Nya. Tingali batur teu kurang-kurang kumaha di DPR, palalinter. Sakola laluhur. Tapi adabna Teh dipake nya. Tungtungna kan korupsi. percuma nggak gitu Iya. kan kapake sholat teuing. Tapi urang pot kieu pot. Kadang-kadang dina diri urang resep keneh ngarangkul anu budak-budak anu balalangor. Di jalan di mana maranehna mah henteu era nanya ka urang. Henteu era naon namina teh salam ka urang. Kadang-kadang anu loloba nama gitu teu kabeh nya. Ai di sakola kos nu heueuh nu pintar tapi ketika
papangi jeung guru misalnya teh nya ngaleos ngaleos malingkeun muka tapi nu kalarieu punten ya ieu lain bangor tapi ieu mah aktif lah cek paribasana karapa ka Indra sok bunga gitu walaupun di mana kamari ke kan Rapa nanya ke orang ke pepenak dina motor ditanya berapa gitu ya kita jadi intina masa-masa neangan jati diri karena kan menuju proses pendewasaan gitu urang wae ge sami hese jadi dewasa teh aya wae masalah di usia kieu masalahna naon leuwih kolot masalahna leuwih kompleks deui kalaripu aya wae masalah mah moal eureun-eureun gitu kieu pot kelakdaknya kadang-kadang bener urang nyambung tina omongan maneh adab di atas ilmu cek paribasana maraneh teu kudu pinter kabeh tapi kudu aya hiji anu bisa ditonjolkeun ku maraneh gitu pot terus kudu nunjukkeun ka bisa gitu nya cek paribasana maneh nilai matematikana goreng nilai PPKN-na goreng tapi bakat maneh boga gitu pasti boga setiap orang pasti boga kelebihanana contohna si Indra followerna kan edan gitu edan TikTokna nya TikTokna anu mantingkeun HP daning viralnya Viral. Rapa abi ningali Rapa dari segi bela dirina lamun disalurkeun kana karate bakal alus sih budak ya dari seni bela dirina geus alus ngiluan karate teh itu pernah ngiringan pencak silat teh can pernah terus ngiluan naon bisa diajar gitu hah diajar gitu gimana kitu naon ieu teh teu ngarti urang kelak bisa ngiding gitu balalajo kumaha diri gitu kumaha diri feeling gitu nya anjing geus boga piring leutik-leutik coba Rapa dieksplorasi deui bakat-bakatna diteangan deui urang yakin maraneh boga bakat-bakat nu aralus gitu pasti Indra resepna urang selalu naonnya support ka maranehna misalnya oh ieu mah bisana dahar unggul geus sieun konten dahar bang tuh dulu mau apa tuh dahar cangkang kadu heuh Ya, Pak. modar euy Banyak, Pak. Rapa bisa misalnya teh bisa naik motor sugan diajar freestyle gitunya so misalnya resep balap motor sok ngiluan ieu sakola di sirkuit latihan salurkeun lebar gitu tapi nya lamun misalnya ku anu ekstrim teuing mungkin resikonya ge leuwih ekstrim nyapotnya tinggi gitu gitu Rapa Rapa teh tos dikantunkeun ku bapaknya nya sabaraha tahun aya barahanya Islaminya Islami di kelas 2 SD we Allah jadi cicing jeung nini nya kalau itu bening abi teu nyalahkeun Rapa neangan jati diri ya mungkin Rapa hayang ditinggali ke orang-orang Rapa butuh perhatian pot Indra butuh perhatian Indra cicing jeung saha di bumi Bapak atau mama? jeung bapak jeung mama Indra mah kan mama orang Jakarta di Jakarta mana Apa? jaksa Jakarta Selatan mungkin orang hanya kene si Rafa eh Aisyah pelakon gelo budak naon deui urang jadi balari mungkin ya berang sok ya nya terhubung ke naon kalana remaja itu ya contohnya Garut ya pira cenah marana duaan bisa Garut itu teh kumaha ada intina mimitina tah tah benar awal mulana kumaha awalna sok awal mulana kumaha gitu cek dodot lah kumaha dot sok dot kumaha dot cenah maneh nu nantang ya edenge ya heeh Mungkin teh, Pak. Abi teh
Ara bagai bade ke masjid. Sholat terus. Aduh, Soleh Pak, soleh. kemarin koropak. Nah kan eta we dahareun mah. Pada ke masjid. Nah, aya Rapa make motor teh Pak, make motor. Dibonceng lah gitu. Nah, Rapa teh make motor digerungkeun teh Pak. Weh, tuh. Kita mah Kela. nya kela. Terus tengeuna sebagai kakak senior. Anjing. Siar masih pang jagona. Siar pang kolona eleh ku adi serangan gitu. Karena balik deui skill pot nu main. Skill. Teu cukup ku kawani Umur ge teu cukup atuh. Nya. Percuma umur 70 tahun ngalawan 15 tahun Nya, bakal teh 70 tahun. Kecuali lamun pas arek gelut dicabut Kecuali jawab John Cena hidroil 70 gitu. tahunna. Terus kumaha? ABTK kelas D. Susul isukna deui teh. Anjir wanian Weh. lo ngontrol si goblok. Jeung saha ngontrok dieu babaturan apa sorangan? Baturan. Waduh, aing mah rajeun teh wani jeung babaturan. Sorangan atuh boy setelah laki. Urang ge sorangan lamun ka cai tara mama babaturan. Sieun Pak. So, nyekelan ieu ku sorangan. Daerah dicekelan ku batur mah nya. Udah geunah teuing. Terus kumaha? Tah Arab Pak teh. Gelut Arab tah, gelut lah. Kawas meuli kerupuk dulu teh mah euy. Jika jual beli Terus aing dengan gara-gara sia. Ayo gelut, ayo. Asa gampang. terus kumaha deui? Apa ya Pak teh? Cek Pak teh. Hayu weh, hayu dicibulakan. Tah geus, Tos. tah eta nepikeun ka dinya cek rapa kumaha. Cenah ngagerungkeun. Teu Pak, mimiti teh abi teh terpeuting da eta teh. Motoran teh. Terus papanggih si Indra teh jeung barudakna meureun. Katarengah tah abi teh keur nyandak motor. Wah, ieu barudakna loba Katarengah tah ngajar-ajar. Nyaregat we. Asal atau Aisyah make nyegat segala. Eta teh kan jalan umum. Cuman aya mobil toron. Lepas. Sok teu kira-kira pot. Terus kumaha? Tah bicara kalan motor teh. Cicing cek abi teh. Bari heureui. Terus pas entos ka belah ditu teh nya digerung-gerung gua abi ge. Ka ditu weh. Jadi dicegat lah mimiti nama. Nya. Terus Udah isukna kesel abi ge. isukna aya nu nantang Abang Jago. Nya Abang Jago. Aisyah dan naon cenah. Singkat cerita duel ayeuna ge keur viral ayeuna teh pot. Tapi eta mah dikontenkeun boxing. Kalau itu teuing settingan jeung nya nama cuman nya maraneh ge lamun misalnya emang punya seni bela diri main anu resmi. Karena kan bisi kalepasan, bisi naon taruhanana lain main-main nyawa. Nya bisi naon lain kuna naon kahiji loba efekna efek domino. Moal ngarti lah dijelaskeun. Ya jadi efek domino teh anu selalu berputar lah. Efekna teh beunang ka maneh nu ngalakukeun beunang deui ka si itu beunang deui gitu. Jadi saling ngarembet. Aina diri sorangan goreng. Terus kolot jadi kababawa. Sakola anu leuwih gedena jadi goreng. Nya, kitu nya. Lain mah ku prestasi, lain mah ku naon, tapi ku kagorengan terkenal nate gitu. Apa lu di Cilacap? Eta mah rangkep pisan ngabulina aya. Jelas kan main PC. Make baju sekolah. Gitu. Tapi teu naon walaupun anu atos mah atos jadikeun pembelajaran. Mau ngengera di dieu da atunya. Nya, tenang. Jadi Jadi dipojokeun moal dipojokeun moal. coba aina tenang keneh jadi balad apa jadi musuh? Jadi balad. Jadi balad. Nyaho atuh Anu karasa ku urang lamun misalnya papanggih jeung musuh hiji heurin alam teh. Reka dieu aya si eta kagok. Tapi lamun misalnya urang boga dulur 50 kurang. Maksud urang ngarti teh? Jadi aya musuh hiji lengkah teh serba kararagok. Rek nanya kasih ieu era dacan akur.
arek ulin ka dieu era aya si eta. Tapi lamun misalnya orang boga dulur di mana-mana leuwih seneng ketika rapa ulin ka Bandung aya simpangan, ulin ka Subang aya simpangan, ulin ka Ciracas aya simpangan. Jadi enakeun Nya gitu. Beunah. Teh ka mana-mana teh bisa Tah gitu. eta pentingna silaturahmi kunaon di sekolah orang setiap isuk suka aya sambut teman salah satunya menghindari hal-hal yang crash kawas tadi gitu. Ame Ku ayana sasalaman alurang teh jadi akur gitu. Coba kenakalanana selain berantem naon di nu aya di diri remaja. Ka awewe geus mulai resep Resep. nya tawuran tadi kaasupna meureun pot kana berkelahi keneh nya. Kali Ka awewe mulai resep. Mulai. normal sih Normal. aya awewe mah. Asal tong kaluwihan we aya resep mah. Nyakeun bae. Tapi kudu apal aturan. Di sakola urang teh boga aturan. Di sakola mana wae ge boga aturan. Kieu, kadang-kadang loba nu ngomong kieu pot. Kunaon kok buuk gondrong dirajia padahal teu ngaganggu pelajaran. Padahal ilmuwan loba nu gondrong. Nya. Sebenarnya kita dipersiapkan untuk terbiasa di dunia kerja nantina. Kunaon ulah kaberangan tingali loba di pabrik lamun urangna teu disiplin, urang langsung dipecat. Keras dunia kerja mah. Lamun urangna teu bisa mengikuti aturan nu aya di tempat kerja atau di pabrik atau di mana, lamun teu bisa nyesuaikeun bisa-bisa dipecat. Ku ayana di sekolah dididik dibiasakeun. Weh, sia aing keur ngobrol teh. Goblok. Tong sisi teuing di dia si geledug ge. Ku ayana di ku ayana aturan di sekolah teh eta salah sijina. Emang bu gondrong kuku teu ngaganggu pembelajaran. Tong sare atuh keur ceramah teh. Ka dieu. Ieu dada ngedurudut. Gitu. Tawuran tadi naon deui cek adot. Rokok, Pak. Rokok. Ngarokok dah. Heeh. Nya menurut gue ngarokok teh nya bae-bae wae asa geus boga kepagawean. Nah, soalnya kan ngarokok ge bisa mantak kecanduan kan aya zat nikotinan kan. Tah eta. Nah, eta nu mantak ngarokok kecanduan jor teuing aing geus ngarokok terus geus garawe mah jor teuing aing sabodo teuing sia-sia ieu hirup-hirup sia ieu ngaganggu ka aing moal kan. Nya di zaman-zaman barudak keneh kieu mah ngenta duit ka inung bapak keneh mah nyantong wakalah. Menurut gue gitu, gue Anjir. Oh, gaya-gaya kieu urang rek nyarankeun ka marane urang mah sistemna moal ngaulah-ulahnya kieu dari ngarokok we contona. Marane rek beuki rokok pek-pek wae. Tapi ningali urang boga carita kieu pot. Aya penulis ketika beak rokok sabungkus kan nulis mah butuh inspirasi dengan ayana rokok manehna nulis buku beres bukuna dibaca ke orang lain dicetak payu menang ratusan juta gara-gara inspirasinya tina rokok bari ngarokok bari nulis memproduksi pek wae lamun misalnya ngarokona produktif mah gitu atau misalnya kieu pot sederhanana Rapa atau Indra boga masalah naon lamun emang perlu ting rokok keur katenangan nya mangga gitu bagi orang pribadi mah ulah nepikeun ka aduh naon ngaranna teh terus nepikeun ka naon ngaranna teh bunuh diri naon kalari itu salah nya geus wae kana ngarokok gitu cek paribasana mah terus lamun Rapa emang suka gelut sok salurkeun ka tinju resmi atawa MMA rek gulat rek naon ketika gelut menang penghargaan lain menang kagorengan gitu disalurkeun ka dinya yang sekiranya rek ngudud rek naon pek wae nu sakirana produktif pot gitu ya jadi ngarokok naon sok kudu boga karya adot bisa misalnya beki rokok tapi naon karyana gitu cangkeul der anjing sok cek maneh kumaha pot naon iya barudak cek urang mah sudut pandang urang bae gitu tapi kudu produktif gitu lah kudu bisa ngabagi-bagi kan maksudna kieu pot ngarokok henteu diulah-ulah lamun sakirana kreativitas maneh meningkat ulah mah ngarokok tapi anger nilai matematika jadi goreng wae gitu kan aya babaturan urang
bari ngerokok otak nanti ngadak-ngadak encernya mangga berarti maneh cocok jeung rokok ai urang mah kan teu beuki rokok gitu kurang isya Allah. maneh resepna gelut nya geus daftarkeun ki naon ngaranna teh resmi aya babaturan urang lagi kieu pot manehna menang beasiswa di kuliah gratis di universitas tertentu gara-gara gulat kan di ieu keun manehna resep gulat resep bela diri tapi plus oge menang beasiswa gitu rapa sok tong dieureunnan tapi disalurkeun ka anu resmi gitu resep silat bisa gulat bisa kan ai gulat nu resmi mah kan henteu sembarangan berat badan moal lamun adot jeung rapanya moal ieu kiloanana beda cek paribasana moal jadi tapi lamun misalnya dina resmi mah misalnya 60 jeung 60 nu saimbang layana gitu gitu rapa lain masalah umur pedah kolot nangtang kanu ngora kudu meunang lain pot Lain tuh ada budak ini. benar Perbedaan aja resmi idenya ukuran kolot lah pasti lebih berpengalaman dari gelutan ICI nantang gelut ele. benar Tapi nah hanya batur mah tina rokok jadi ngajieun inspirasi nu luas Iya. kurang tina GU. tah bisa wae coba naon deui tentang kenakalan remaja Insya Allah ayeuna mah ieu berdua terus direhabnya Ini akrab lah ieu mah duanya. terus direhab Santai terus henteu kecanduan motor deui henteu kecanduan rokok deui geus henteu kecanduan gelut deui eta nu penting nama nya Amin juga. Bukan, Pak. hayang ngadangu carita rapa euy gaduh carita naon Pak Sok caritakeun. Anu bisa dicaritakeun. isi hati sok kaluarkeun. Naon. Tong naon teh gitu. Sinda teh lah. sok ndot naon ndot Sebagai kakak kelas dong. sebagai kakak kelas Jadi gamers. jadi gamer wah anjir halusnya Halus deh talenta mah. jadi gamer Tapi tong ka eta teh ku game dot. belajarna luas. kudu seimbang Kudu sagala ge bisa gitu. Mm-mm. Contohna ieu budak di handap. tah main wayang MTK belum. Pak belum. PPKN nya lumayan lah pasti kan ada kekurangan nih, ada kekurangan dan ada juga kelebihan. tah Nah, eta ya budak ieu bisa nyokeun urang. Tah Iya. ieu guru nu kepin IQ-na lebih tinggi daripada budak ieu. Nah, sok fitnah ieu mah bisa main bayang sih. henteu urang mah Henteu. Nah, kan eta pentingna setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan ieu mah dina wayangna keren Iya. ieu mah dina cek paribasana dina kadaekna alus dina salatna rajin kan Amin. beda-beda pot gitu semoga kabogoh can Ya. Enggak setuju. aing sok palaur resep kadoma pot teh. Diganyal domba geus mah. Resep kadoma Henteu. henteu bogoh ka entog Tuh tuh Pak. bejana Ayam cenah teh ning aya ning viral baheula. Heeh. Yang ayam. Heeh. Terus belo cing jelema teh. bejana resep kana hayam bikang ieu mah Belo. Siap. tapi cenah naon aya aranakan wae mah nya jual naugna nah Atuh cenah belo. resep ka hayam